Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring pun Cecep Hermawan, guru bahasa Sunda SMA Negeri Hiji Purwakarta. Hal-hal anu patali sareng pasoalan anu nyampak tur kapendak nyoko kana kirangna minat, kirangna apresiasi di peserta didik karena pengajaran bahasa Sunda. Malah aya hiji persepsi yen bahasa Sunda teh cenah hese. Tarekah anu tiasa dilakukan kumacarana sangkan pengajaran bahasa Sunda lianti teu karaos janten hiji bangbaru oge tumuwuh rasa mikaresepna pengajaran bahasa Sunda tangtos kreativitas guru kalintang diutamikeun.